Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sepki dari kelas 10B Farmasi. Saya akan membacakan sajak tentang Anjeun Dina Impian. Rasa rindu sakabeh rasa cinta yeungan saukur jang anjeun. Abdi rek neangan pelangi nu endah walau dina impian. Mimpi lain saukur mimpi. Saat mun panon poe can bijil karena anjeun bidadari kuring nu aya dina angeun jeung mimpi. Mudah-mudahan khayalan ieu bisa jadi kenyataan karena kuring yakin anjeun jalma hiji-hijina nu bisa nenangkeun hati kuring. Sekian dari Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.